lah, sampai na lapar, kopi sama. Aduh, kamarana iya si Asul aja si Komar teh itu sejarah nu kieu itu nyara pak sugan nareang kieu suku tuh gulitikan sorangan mah itu digawe di kolot nitah gawe deh sugan dari itu araya sugan si adul lah kemana baru dah yang Jamal Komar si Ulo seberapa ya yang cicing di imah kesel aja Dul ini neyang dulu ka imah dul mani kabosan di imah wae dul halo betul ningali ya oh supaya turup termos teh ini mani neyang ayo tuh kesel di imah ya suka teh nyararaba kata di imah darang tidak kemarin kesel neyang teh ulun ya bayar arek hujanan suka kala beli ke mana ke mana we lah gua parabot teh jual lah mau beli basrem bro beli ke mana mana dia lagi kita kuan di imah ayo sorangan si Komar kemana di di imah kadaharan lu kan oh aku itu orang gila lapar kemana ada kang mana ada jero molor yalah kak kamarnya kemana belahnya bete pengenangan si Komar ya mau poyan mau jalan mau poyan baiklah mau hujan dah bro umur 25 tahun geus kieu wae kalakuan teh warubana pisan ari aing ke umur 30 tahun keur naon ya adi aing geus beuki nyarutak we cigana teh buka adi teh teuing kumaha kahirupan teh biar aku dan Allah yang tahu Jan jadi mah tuh sampai duiten kadenge aya bang aya Jan wah aya nih iya kalau kesare kumaha aya pegawaian naon itu pegawaian ngela eta lah ngela awi wijang naon ngajin bale min bale di mana nya na di dekat imah urang jadi tuh eta pantol di cek we keur marewon atuh coba tuh pantol di hayo dicabakan kumaha sanggup teh sanggup ayeuna kumaha ya lah isukan we ada nama nama hujan nyari itu enggak ada bari ya sugan bangi jeung barudak jeung cekan we barudak di sietan mau bayaran mau ka harti main bayaran ka harti aya nama karena kami teh jelas bayar 2000 pacul sasawa bedur gitu ya kita gocap lah aya nama ada terang ke pan kudu mangagaji batur oh gitu emang di sana jeung adul si adul adi yang saya babaturana sudah diajakan teman aya can boga ingan daguan pagawean tuh gaduh paginya aya hirup eta pantoh aya dicabakan kumaha itu ya geus atunya urang ngareukeun lah awalnya awas mun teu digawean karena teu diulina ge dua baiklah ada kumaha ada tuh karasa ngarabelut lah bukan ini menang aduh so aja lah nih segala ya bukan we aduh di imah atuh ya jumpa paniis ningali gunung-gunung tuh tengah beuteuy tengah kalapa aduh dugaan teh mah urang sorangan keur kieu indahnya indah di imah bayeungjang kadaharan eueuh di dieu mah tuh teu eueuh kadaharan digeunang jantem ka duit jual sawah batur mah teh kudu ieukeun ieu mah ka masyarakat di lembur urang teh boga lembur teh genah-genah teuing gitu teu di kota wae mah di kota ieu mah angin genah beda ti angin kipas jeung angin alam mah beda ya mah buatan ge dah udah tapi nu ngalang layang ka mana barudak can gitu mah tarolah kene ngarorak eueuh akang maneh leuheung teh ka sawah can ge kereung deui geus sareng lain mah biasana mah ka sawah pan beton oh elo terus sareng wah kemarana si adul euy jangan
mana jelema lah mereka ini gerang-gerangan oh eta ciga badinya eta sugan kalau eta bener eta cenah teh doh dia doh kadarnya cara cing darinya si teh kayak dicing di sawah mana Kang tengah ya eta bitong didinya bisa aya orang geneuk karek ge ulin nah kadia eta toninya bisa orang geneuk aya hayang duit teu kadia aya pi duiteun buru kadia tong cing dirinya bisa aya orang koneng kadia akang kadia tuh jauh kadia we akang buru yang duit teh mau daang sisa minggu tuh galenganna lah toh Kang mung aing ngolor atuh wah tuh Kang karek bersih adul saja balik deui kumaha ieu teh ya pi duiteun soalna ya kadia bohong Bade teh ngakoran teh mere duit atuh geus puguh saya diajak ulin teh pugeun duit kaporet tetangga cina naon karek teh ulin ngajak hayu teh ulin teh karunya heungeun dahar dari boga lanceuk kitu cicing didinya teh keur naon maneh iis bunya tadi loba bejana yeum beja naon loba orai naon orai eta orai koneng situ jeung orai hejo loba nu paling di wahangan tukang kalungan orai mah sambalin orai nu kitu mah bayawak atuh bayawak koneng entah eta mah urang ieu aya pi duiteun lumayan jadi tahun itu Mang Asep di tanggal awi ka ieu pangnyeunkeun bale cenah na tega akang ka adi di tanggal awi maneh na tega ka akang hayang gawe sorangan ngala duit itu kumaha itu kan sebenarnya teh kutiluan ge lumayan Mang Asep teh mere teh cek beja sabating 150 ting 50.000 gawean naon cing puguh cing jelas atuh ngajak gawe teh nyieun bale apa bale teh teuing ada anu gerobak tahu da lain paranti diuk niis paranti niis dinya uang ngala kutiluan ge kuateun lumayan iraha itu isukan ke mana aya babaturan mana ngajak anu mah geus kutiluan mun teu sibuk sare urang eta hayang duit teu hayang kabeh ge jelema hayang duit atuh nya urang roning jelema hayang duit juga ya sugan Mang Asep rada kerupuk loba duit ciga loba nita ge lek nita kamar ge bejana cina Mang Asep di sawah digaji 2.000 na naon ieu kada kontra apa perjanjian ti heula aya si perjanjian saya tanda tangan kontrak heula kakang na we teh stupid merenya daripada cing ulan-ulin ku lemang limung di dinya di sawah eta puguh ulin geunah pani Genah nih, boga duit mah kabeli beas urang isukan rang gawe pokona karunya teh si ado ngeluh we hayang dahar tipe tinggi itu bisa sare cenah kakang kumaha boga lanjut teh isukan pan urang gawe heula aya mah dia kade isukan poho heeh mana aya beunang bejana kamar dia Kang sare heula na nyiapkeun tanaga kumaha do gawe isukan ayo urang mah ieu suka komar jeung si Asul atuh ngajakan dek mendaikeun mah nyapa bangun dari baru udah di mana lagi mun aya sok neang heeh nyata bae wong cobaan heula teh mun aya mah wong ngajakan mun eueuh ayeuna heeh teh isukan ieu bro karunya Kang maneh pan urang ngareng wae coba enggak ya bro gawe ngajak poin lain mah gawe ciluan wae teh lah sakewe tuh bro jangan mengganggu Tunggal mau sila menjitu mah ya pasti dibere kada harga Pak lumayan ya kan terkira mah sajauh hinggang itu kumaha teh apa hujan hujan dahar itu tapi ra duit yang berejeng bare 2000 deui paling oge urang teh budak bator merenggang di kuy bere dahar oh iya adi teh sadar pokok sama kayak jaket deuk harting bareng gawe teh geus jauh-jauh kan ya nyeri bujur atuh adi pilih tengah pas atuh makan buru lah ngalah buru urang ngarangan udah kan gitu gue pas bajikom gitu ternyata kan oh tukang lapar ini gila orang gawe itu ngemplat gini kang eselin ngomong tukang gelap ya sama kang wah kang tengengan ripuh dicelakaan kang di lahan biar eta dalam pondok nih kang bakanakeun yuk belah kidukeun kang belah mana kan sayang akang lah
Kang, ayo ini lapar Kang ayo barang gawe berdahar teu poe teh. Urusan bayaran gimana coba bayaran. Kayak uang makan teh tudungan. Teuing pokoknya make pentak ka Mang Asep. Ai capek jauh tuar disul bucat. Mun melaan beuteung mah moal daek kikieuan teh. Itu di barat itu kalau ini daek we gitu. Hitung kalau baturan. Menolak da. Akangna galak mau bisa diajak ulun si Adul Belah lumayan yang pas rubah-rubahnya. Sabalah pada haran aduh mana sabuna? Iyalah kita kalau tuh nya. Nah, yang putih mau makan lah. Sabar lapar itu. Inilah. Ah, kok dah? Yang sang tuh dulu. Euy. Ya janjian enggak? Nah, gagal maning son, gagal maning. Padahal dari tisu. Itu Kang, itu waripok ya itu Kang. Tekernya ka dia Pak. Naon itu Kang? Ngagubuk hiji mending ngajarawak aing ngagubuk jiru ya tak ngadeg-deg euy. Kieu ge berat Kang, tingali hareup tukang aya nu ngilu tinggal di teh Kang. Aing mah. Ya betul beberapa makan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.